أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sote tilu mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagus tah meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh endek balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun endek balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing hade apeh mantep ye ibadah ye ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini zakat di sono naon hubunganna jeung kontrak ya mayarnya nama sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi sok nyono ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihanap ka zakat mah lain deui sok macem-macem ibadah da kos kitu teh mantep kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di ditu di Jogja engke ngazakatna di dieu ge santri di dieu tidak diterima ku kala nu endek balik di imah ngazakat ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini ya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok aju diulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jangan supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang zakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aju ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majlis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu musola mustahik zakat majlis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodo kula mah ngabejakeun doang kula mah hayang henteu dibere tilo henteu kula mah hayang ngan ngabejakeun salah tapi tos kitu teh nu bener nalah salah bae ieu keur carita ngaji bali mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majlis mustahik zakat kiai di bersama renda menang di zakat kadang ya karenja betungtung nama ini kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah Fukara, masakin, kemudian mu'allafah qulubuhum, kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho. Lah geus fakir miskin bae ulah hese-hese lah. Fakir miskin bae ulah nu hese-hese. Ieu mah keur carita, adapun ditangempung ku pemerintah, kemudian pemerintah nyalahgunakeun, tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun. Henteu kula mah teh ayeuna ngan nyaritakeun ngaji teh kos kitu. Salah teh kos kitu tah. Salah bae, bener-bener bae. Adapun jalan nampung sangat bagus sebenarnya mah. Aya bas badan amil zakat ditampung, mantep.
gue setuju jasa. Setuju kuda ge lain lalagaan. Nah, tinggal bagi sabara kecamatan sabara desa, berapa fakir miskin, mantap jasa, udah sok aju salah guna. Dek dibikin BHS mah ka kiai segala atlas, di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS bae. Malah mah yang tamer dua deh nya hayangna. Ulah ti zakat. Ulah ti zakat ulah. Ya kan beda ada sosial saja. Ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun. Kan jadi berat. Urang kan hayang mantep urang ibadah teh ya. Nah ya sakali deui Mas, Mbak, endek zakat, nu endek balik mending di imah. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep. Ulah sieun dihaharuan supaya mantep ibadahna. Aduh, cenah ieu di dieu ge dipaksa, bere di dieu mah ala kadar PSA RT na teh. Nih, uang rokok aja ya tuh. Ini mah buat RT aja. Saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula. Gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarufkeunna bener teh daripada kos itu. Dikeunana bener teh sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit tu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah daripada orang ngeraung kos itu pokoknya dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah sama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah. Masyaallah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang nu wajib didapatkan ku urang wajib dibere zakat ku urang kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang anak urang wajib dizakatan ku urang lamun can mampu wajib dizakatan hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman ku nya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang maluku henteu. Ieu mah jang kebutuhan urang. Sehari-hari eta hadam wajib urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin, teu kudu ngazakat. Ngabari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ke lain keluar duit tai aing keluar itu boga teh pamajikan agak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kadang yang zakat ti sia bager 10 tuh kula teh saha agak satu tah jadi geus bere arak dizakatkeun kos kitu teh kaayana masyaallah karim lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib kawajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah lantaran anak urang kawajiban urang ngazakat ka bapak urang teu sah lantaran bapak urang kawajiban urang boga bapak kolot ngazakat ka bapak kolot atuh teu naon sebab bapak kolotna teu kawajiban urang ja aya bapana ieu ieu supaya jauh supaya ke urang bolak-balik bae ngazakat ka pamajikan ngazakat ka salaki sage ka pamajikan nanaonan mending diliwet habak ulah salah aya paranti sanajan geus nyaho ieu mah ngelingan hungkul nya sanajan